Iyalah urang kuari ngaji henteu rek naon ngaji mah rek neang cacaang. Rek neangan cacaang supaya urang teh yang ngarasa bahwa urang teh salah. Nu hese ge itu hese lain masalahna naon ngarasakeun jeung sadar bahwa urang salah teh eta mah hese. Neangan cacaang. Nu hese ngaji mah neangan ilmu geus aya atuh kan loba di urang ilmu tapi geuning teu loba. Tapi neangan cacaang bakal beda. Oh, tiis. Nu tadina teu bager jadi bager. Urang bersyukur ka Gusti Allah ti mimiti diluburkeun datang ka ayeuna masih hirup keneh. Alhamdulillah. Tapi nu ku urang kasaksian dulur urang, tetangga urang, kawau urang di sajroning libur ieu aya anu geus baralik ka lembur aslina, lembur kubur. Urang ge ieu moal karebal deui. Komo geus karolot. Deuk ka mana deui? Ja pasti pangbalikan mah eta. Ku urang sok disebut-sebut mimiti kiai ustad datang ka artis penyanyi nyaritakeun bahwa dunia ieu adalah tempat persinggahan tur panggung sandiwara. Seuri sia. Jadi urang teh keur sandiwara di panggung bumi ieu. Anu horeng mantak disebut sandiwara geus aya sutradara. Jadi urang mah hanya dipaenkeun ku sutradara anu jadi figuran pemain asli. Aya anu ngan sakadar jadi office box. Bener teh ngomong. Sia koso pinteran sia goblok. Tuh. Berbagai peran-peran eta panggung sandiwara horeng geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz. Nu ngeri ge ketika urang diperankeun ku Gusti Allah peran utamana bagian munafik. Inggis urang diperankeun ku Gusti Allah jadi peran utama bagian musyrik, bagian kafir. Ai kitu ba urang diperankeun ku Gusti Allah sanajan figuran-figuran ge peranna peran musalla. Tukang ngabersihan musola, duit laleunyitan BTA. Ya Karim, ya Allah. Nah, peran urang teh bagian eta mendongkrak syiar agama Allah. Allah kan merankeunana, bersyukurlah urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi. Aing euy peranna naon ieu? Tanya ka diri sorangan. Diperankeun naon aing ku Gusti Allah di panggung sandiwara teh ieu? Sebab engke bakal dibuka deui di mahsyar. Sandiwara urang ayeuna dibuka deui ti mimiti lahir ka alam dunia. Aslina engke gegedena pas baleg
dibuka ditonton lain kurang ngumpul kusakabeh manusia triliunan angel mantek hiji-hiji saurang-saurang diperan ke tak inggis orang teh anu men koproka nu men gaplehan aya nu mamawa sindeng aya anu naon deui sia bae nyebutanan lah anu kos kitu mah nyahoan sia batan aing eta peran eta ya Allah ya Rabbi ditonton ku kabehan teu kudu malaikat nu ngahukuman bakal neraka begitu diperankeun urang sorangan ge ya Allah asana ieu asana aing mah ieu war urang geus ngabayangkeun begitu diperankeun ya Allah nu anu teh can aya tah eta anu nyedekeun si imbat tah eta ayo araraya kabeh geus malaikat teh langsung teu kudu dititah deui mah tulisanana corengna tapak jalak kabeh sakeut geus coba seret empod-empodan di kahareupeun empod-empodan pendek cak masyarakat teu kudu diperankeun langsung seret geus kanyarahueun ku kabehan inggis urang sekedar bayangan sing ade sisa hirup urang duh kiai nu enggeus kumaha tobatan per detik ye urang merenungkeun ulah ngarenungkeun nu bagus nu goreng-goreng bagus teu kudu direnung-renung nu gorengna we ya Allah ya Rabb anu urang anu boga kalakuan urang anu mikiran jeung inget-inget urang anu babalik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sok melalui tafakur urang ke bakal ngurucut cai mata dibayang-bayang ku urang ngagujubarna urang ka neraka boro ka neraka jahanam cacak-cacak ka seuneu-seuneu urang ge jelema tararut ngomong ya Allah ya iyalah urang kuari ngaji henteu rek naon ngaji mah rek neang cacaang dek neangan cacaang supaya urang teh yang ngarasa bahwa urang teh salah nu hese ge itu hese lain masalah nana ngarasakeun jeung sadar bahwa urang salah tah eta nu hese eta mah pelebadinya melain lalagaan ahli-ahli tasawuf ahli-ahli thariqah teh kita nu paling hese ngarasakeun salah kos kieu masek teh ye urang namu haju ditawaran dahar padahal mah lapar teu dahar atos alhamdulillah atos tekedah tak eta teh membohongi diri teh padahal mah lapar tapi janaku isin-isina atawa merasa gitu karena luhur di suguhan kuno handap dan lain-lain sebagai alasan entos padahal mah lapar tak etanya nah henteu terus terang lapar teh teu ngaku lapar ieu pang bloon-bloon aja lem bloon-bloon aja lem hese tah hese aya deui nu di suguhan dahar padahal mah seubeuh mangga bae tolol deui deui eta ge membohongi diri kene. Ieu kebeneran sih kene emang can dahar pungut si kene di warteg goblok. Ieu mah bapana bloon. Membohongi diri disebutna makar. Lamun di zaman Pak Harto supersi, setik supersi di zaman presiden nu ayeuna makar. Urang mah nyaritakeun makar teh dina ilmu thariqah al-laum al-hawa al-makruh teh ngaranna menipu diri di hate sungut lain di hate sungut makar teh ngaranna bedakeun ka DPR ka ditu kurang ngaraji gore DPR teh
makar teh eta laum al hawa al makru al ujbu al gibah al makru al ujbu al riya tah eta nu kos kitu deh makru makar wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin makar membohongi diri puguh ge teu bogoh ka awewe eta teh teu bogoh sia bogoh teu hate leutik mah tapi boleh deh makar teh jelema membohongi diri moal kebal teh pasti nama sekadar jadi mainan doang teh atawa bogoh sebenarnya mah penting ge peureum teu daek bentar mata si meuteuh itu bogoh nu sebenarnya mah fotona ge fotona baheula mah foto ai kuari mah nu aya gambaran teh nu dipencet teh naon naon teh ngaranna ngomong tolol kieu bae lain yasin horengan susu tolol ngomong yasin tabarok barang di deuleu kutang nyingsat tah nah bogoh padahal mah tapi ngaku di hareupeun babaturan di hareupeun sobat di hareupeun teh aing mah teu bogoh makar hese puguh ge can cinta ka Allah geus ngaku cinta can cinta ka Kangjeng Nabi ngaku geus nu geus ngaku encan bo makar teh kos kararitu jelema cinta ka Allah berarti mengikuti aturan Allah kuncina cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelema yang bener kadeuleu cintana ka Allah kuncina datang ka mana cintana nyana ka Kangjeng Nabi sakitu bae kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah cinta ka Allah kuncina cinta ka Kangjeng Nabi datang ke mana urang cinta ka Kangjeng Nabi cenah pol kula mah cinta ka Kangjeng Nabi muludan ge beurang peuting kula mah di mana aya nu ngundang terus bae sia mah lain cinta ka Kangjeng Nabi na ka berkat eta mah talian teh mah kieu kos kitu mah cinta ka Kangjeng Nabi mah mengikuti aturan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajauhan larangan Kangjeng Nabi geus datang ka mana urang nuturkeun perintah Kangjeng jeung ngajauhan larangan Kangjeng di dina letakna tah cinta ka Allah ukur urang alhamdulillah jeung rezeki kula maca sholawat terus bae bagus sampai sapenting saat tadi itu ngacekeun loba-lobana maksudna yang naik pangkat sedikit bodem gitu loh ya Allah ya Rabb lillah luruskeun ka Allah cacaan ngaji itu orang teh lain rek nanaon teh neangan cacaan kiaina lamun caang lamun kiaina poek atuh geuneuk mungkin kiaina ge poek atuh murid da geuneuk hese teh neangan cacaan teh sakumaha cai hayang nu herak lauk neangan cai dengan sendirinya kebutuhan lauk neangan cai nyana ka mana bae ngoser asup we ka cai wah ieu herang cak lauk wah ieu mah rada wah ieu mah lauk anu ngarasakeun tah ielah minggu ieu urang karumpul kabeh teh ulah niat ngaji heulana sok teuing sok neangan teu kadeulina kos ngaji padahal lain mendingan lain ngaji padahal mah makar ya Allah ya Rabb hayang ngepas heueuh da urang kolbu jeung sungut henteu na kolbu jeung sungut asli gitulah dititahna urang ku Allah dititahna urang ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Rabbi hese
hayang pas-pasan teh hese. Waalaikumsalam. RT. Nenon. Ieu sumbangan masjid teh. Alhamdulillah poe mah heula teu boga, padahal mah boga, lain makar dia teh mah embahna makar tah mah. Embahna makar. Ieu kabeh ge di dieu bangsa makar kabeh. Oh. Ya Allah, ulah membohongi dia. Boga. Ente. Waalaikumsalam. Aja RT. Aya naon? Ieu kula tugas ye masjid. Ke tungguan. Ngerek lah nyana 100.000. Haji, pun Mang Haji mah ieu usahana gede kok 100 emang Mang Haji boga duit sabaraha? Sia hayang nyaho teuing ka duit aing goblok. Ye, emang sia sekretaris aing. Kecuali sia sekretaris aing geulis kara. Pan Haji Mang Haji ngambek kitu, geus urusan aing. Geus kadekeun deui 100.000 ge lah. Ieu makar. Jadi urang nyaritakeun makar di negara urang ayeuna, urang mah alihkeun makar urang mah ka diri sorangan. Diri sorangan urang horeng makar bae itu ya Allah ya Rabbi Gusti Allah lagu. Ya. Ugal poe. Nah, dosa etalah nuku urang teu karandapan. Dosa etalah nuku urang teu kakupas. Sebab eueuh nu nyaho tah mah hanya diri urang. Eueuh nu nyaho tah mah hanya diri urang hungkul. Lantaran eueuh nyaho kecuali urang sorangan, urang nu bebejana langsung ka Gusti Allah. Geus urang sorangan di jero kamar. Tafakkur ngaranna ya Allah ya Rabb. Batur manyaikeun ka abdi teh, batur mangamamakeun ka abdi teh malah ngabuya-buya. Batur teh ngahebat-hebat ka abdi teh. Padahal mah abdi teh Gusti narima kasalahan abdi. Ye ku abdi rek dibejakeun ka Gusti anu bejak. Mun batur nyahoeun ka jero hate abdi. Boro-boro sasalaman dibulak-balik beren Gusti kapanggih ge embung. Ieu teh meureun teu nyahoeun we batur kasalahan abdi teh ya Allah ya Rabb hanya Gusti jeung abdi anu apal minta hampura. Deuh lamun ieu kabawa paeh cilaka engke abdi teh keur di dunia di mama-mama, di ustad-ustad, di akhirat mah horeng diseren. Bayangkeun kitu. Mantak tadi teh embung di sasalaman. Lain haju yo balik-balik gitu. Ya mumpung aya yo. Mending ditakol kieu kos kitu mah. Embung di sasalaman teh embung mantak ieu ge ieu sasalaman teh geus lamun endeuк asal katoel bae henteu kudu angel jadi cekelan bae. Wah gitu. Jadi kesel urang keur embung kesel. Geus bae asal sebab situasi na ongkoh di lockdown. Ya. Lamun urang geus bisa tafakur tengah peuting nafakuran kasalahan. Bayangkeun kasalahan eta anu bakal nyeret urang ka neraka Gusti. Abi teh makar teh. Batur mah teu apaleun. Menipu diri teh aya di abdi Gusti ku batur mah ieu teh di kiai-kiai ku batur mah di ustad-ustad Gusti cacak-cacak lamun ditembongkeun meureun ieu teh batur arembungeun cara kiai-kiai nu geus aya di partai baheula mah disuhu-suhu barang ditembongkeun hubud dunyana ku Gusti Allah saha nu daek ngaji ka kiai partai kiaina eta-eta keneh elmuna eta-eta keneh jelemana eta-eta kene pinterna nama kapinteran tapi kunaon atuh lantaran hubna lain ka Allah kana dunia jelema bungeun ngaji ka nyana ulah disalahkeun kiaina jeung ulah disalahkeun elmuna makarna di jero hate mun geus ditembongkeun ku Gusti Allah saha nu daek atuh. Nah, nuantak ieu teh urang ditutupan bae sabarna mah Allah masturna ya Allah bisa trikal jamil kama satarta ibadaka. Oh, ditutupan. Cacak-cacak teh ditutupan. Jelema teh
bunga hiji nomor kedua lamun teh mah ieu kasalahan teh dibere bau asal salah atau dek kapanggih jeung jelema teh kudu make masker sebenarnya mah bau masyaallah tak kuari mah aya virus di maskeran ari ngomongkeun jelema mah teu di maskeran ngomongkeun jelema ujub takabur ria eta teh leuwih bau tibatan virus mangan sakadar narik nyawa urang paeh tapi virus nu eta mah bakal nyeret urang ka neraka jahanam ya Allah ya Rabbi kabali geri jelema kuari disieun-sieun kuari virus teh padahal virus kolbu paling parah cek Imam Jalaluddin Rumi teh mah lamun aya onta atawa kuda kacocok sukuna ku paku lempangna ajle-ajlean sebab nyeri kacocok paku nu bogana nyahoon teu normal ye kajen kumaha ge kuda aing teu normal ye teh tewa kunyana tangkarakeun deuleuan oh aya pakuan nu nyaho hanya nu ngurusanan nyabut pakuna kudu nyaho taktikna henteu meunang sambarangan sebab kita tadi menewel doang tapi kulantarannya lempang pakai ajle-ajlean beki jero mun harita kakara kena dicabut mah gampang tapi ieu mah geus aya 2-3 samingguna lempang geus teu normal malah geus rada bengkak nu nganyahokeunana ahlina nu nyabutna ge kudu ahlina keneh bae geus dicabutna kudu diobatan eta paku teh nu nempel kana suku kuda atau onta atau himar dan lain sebagainya tapi diusahakeun kajen kumaha ge sebab teu ngeunaheun ka deuleuna kudana teu ngeunaheun hewanna nu bogana sarua nu ngurusana ge sarua halayak rame ge boga pikiran karunya amat eta kuda ajle-ajlean kitu meureun aya kasakit kabeh mendorong coba tangkarakeun coba periksa coba cabut kabeh reaksi tapi paku ria nu aya di kolbu teu pernah dicabutan paku ujub paku makar terutama ieu paku nempel di da kolbu makar masyaallah karim henteu pernah dicabut bahkan urang ngaku-ngaku henteu kena paku mulus jasmani mulus rohani hayang nakol bae cek jangan mah rohani kumaha meuli paku nu nempel nojos kana kolbu teh hanya ahli nu nyaho sebab ku urang mah teh mah henteu kanyahoan jeung makar urang teh dihenteukeun le ku urang teh puguh nafsu di lain-lain puguh budunya dihenteu-henteu puguh ria dihenteu-henteu makar we terus hanya guru mursyid anu nyaho panyakit-panyakit nu aya di murid moal kacolongan guru mursyid kabelah dieuna kulantaran nyana embung kanyahoan aibna makarna beuki gede sanggeusna beuki gede suuzon lamun geus timbul suuzon tunggu tanggal main ieu panyakit teu karasa ku urang kabehan teh hampir karar itu nah randapan geura ka Gusti ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ngaku urang di hareupeun Allah engke bakal ngeclak cai mata samarukna cai mata teh teu ngomong-ngomong cai mata teh bisa ditanya ku urang sia cai mata kunaon kaluar panas naon emang nu mantak panas ieu bayangan-bayangan neraka haju sia ieu nu mantak kaluar panas teh haju kuari geus kaluar kumaha kula teh ieu teh sebagai penasehat cai mata teh ngomong gunung di hareupeun urang jumud paeh cai di hareupeun urang jumud paeh angin di hareupeun urang teu bisa nanaon batu-batu kayu-kayu di hareupeun Allah mah harirup urang mun teu boga bayangan kadinya moal bener-bener hirup lempangna urang di taneuh urang pajar teu ngomong teh taneuh nih hirup taneuh batu harirup ulah di hareupeun Allah
dihareupeun Kangjeng Nabi urang nu agung hirup maca salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Di mata Allah hirup nu paeh. Di mata urang mah pararaeh kabeh. Bahkan pamajikan urang geus dianggap paeh urang. Das, pamajikan urang. Batur urang geus dianggap paeh ku urang. Guru urang geus dianggap paeh ku urang. Babaturan urang geus dianggap paeh ku urang. Rekan geus dianggap paeh ku urang. Ieu lah makar anu panggede-gedena mun henteu dirandapan cilaka. Makar diri urang ya Allah, engke timbul sinar. Sapeting dua peting urang tafakur ku saminggu geus kaluar cai mata. Tanya ku urang cai mata sia kunaon kaluar deui? Panas. Nu mantak panas tatangga meuli mobil. Naon deui? Batur geus kawin deui ai sia mancan. Ih, itu nyandung lah cek cai mata teh. Ye, tu awewe loba rangda ambalaya. Masa sih datang ka teu nyandung, duit aya, kendaraan aya, siana sehat. Nyandung dong. Boleh deh. Urang mah cai mata nu kalari tu bae nu kaluar teh tinggalin urusan dunia, urusan nafsu, tinggalin urusan ibadah ka Gusti Allah teu pernah ceurik. Teu pernah ceurik untung aya keneh kiai-kiai nu sok ngadongeng-dongeng wali. Jang sakadar ojah nya wali mah bersih, gos kitu ai-ai. Minimal cinta ka para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyalah makar urang. Masya Allah kari mun teu ngaji moal nyaho nu gos kitu. Meme jadi kiai kerja di santri keneh tawadu barang jadi kiai jadi takabur. Ieu mah rodel ku ari. Usabab naon? Ieu na makar maka sebagian mente beda. Tah, wakar. Ya Allah, ya tah ku ngaji urang ke dibere cacaang ku Gusti Allah. Masya Allah. Lamun geus dibere caang bakal modelan. Dedeleuan teh. Lain dedeleuan nu ieu, tapi dedeleuan nu ieu. Lamun geus dibere dedeleuan nu ieu karak jadi jelema asli. Lamun can dibere dedeleuan ieu, karak dedeleuan ieu eta mah jejelemaan. Karak jadi sing-sieun wae di sawah. Manuk nu sararieunana bebegig ngaranna. Kajen di jasan gitu bebegig bae. Jin make jubah bebegig. Sorban bebegig. Encan lu make ieu beda. Tah encan caang sebab rumek kene geus caang kara. Contohan coba cina kiai nu geus caang kumaha? Nu geus caang mah contona okos Kangjeng Nabi Ibrahim dibeuleum. Begitu dibalangkeun cek emang sieun Kangjeng Nabi Ibrahim teh nu mantak teu sieun teu kadeuleuseun. Lamun kadeuleuseun sieun tapi ku mata ieu teu kadeuleu mata ieu mah urang neuleuh kabeh mun nyaksian ngagebrah seuneu teh. Tapi Kangjeng Nabi Ibrahim geus dedeuleuan lain nu ieu make nu ieu teu kadeuleu tah si seuneu nu kadeuleu adalah taman safari. Ye, aya gajah. Aya maung. Sia taman safari ge. Kolot-kolot ka taman safari. Lain didoakeun tek dilegleg maung gitu. Balik deui horeng. Taman surga. Atuh datang ka jero seuleuh teh kerek Kangjeng Nabi Ibrahim teh ku batur di seuneu-seuneu. Ternyata horenganan taman surga. Jararadi makanan-makanan, bubuahan jeung sajabana. Iyalah contoh bersih. Contoh bersih kedua, ketika Siti Masitoh erek dibelem, dikulub ku Raja Firaun, anakna teh heula. Lah, cak anakna pangeran ka dieu cak yala indah. Tis, cak mata dikulub tis gerak. Gerak ka dieu cepet. Antara heueuh jeung henteu kan emakna mah. Sebab naon? Budakna mah geus dibere pandangan surgawi. Teu kadeuleu cai ngagolak teh. Tapi emak nama masih antara jeung antara dikieukeun geraan mah geraan tiis jasa kaburu dijogrogkeun ka dinya
digebruskeun brus jaheu cak mana teh mantak engke ente balik ngaji di ditu coba tah ieu pandangan ya batur manu laliwat pejabat mah anu nyaraho endek nararaon cenah ngaji nya hareudang ge gawe ngarana ngaji gawe lain dagang cek nya teh lockdown bos tapi kunaon ieu kan aya pandangan kolbu anu batur teu nyahoeun ngan urang mah kakaraksa Ike campur-campur jeung balanja ya ge. Matak cek lagi tadi ulah niat ngaji helanan lah sok teuing. Aya pandangan. Diheran-heran ku batur mah make jeung nararajina naonan cek kieu teh hareudang-hareudang. Oh, aya pandangan kolbu. Anu batur teh nyahoeun. Nyana mah can dibukaakeun. Urang mah ya geus nyingkablah setik lah. Alhamdulillah bae emang aing teh nyaho ka sia. Sudah lain ngaji ka dieu. Oh, deg-degan rangda sia mah. Dibukakeun gara etik ke nambah caang pandangan beda. Ya Allah ya Rabb. Sabara ratus sabara ribu tentara Firaun mudag. Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ketika ku Gusti Allah dibere pandangan batin anu luar biasa ribuan tentara Firaun cukup ku satu tongkat doang. Maha kawasa Allah, maha luhur Allah, maha kersa Allah, henteu kudu loba, cukup ku tongkat. Set. Bray, berangkat. Ieu mah teu neuleuh. Coba eta, ieulah kolbu nu geus caang. Mantap. La khaufun alaihim walahum ngan moal kaharti para aulia Allah mah nu mantek moal kaharti kadeuleuna hees bae heran mah wali si hees bae tuh jadi hese mantak hese leuwih mendekatkan diri melalui tafakur per detik per menit dibandingkeun ijing hayoh bae ibadah zahir. Manfaatna ibadah zahir. Aya mah aya ngan teu pati. Contoh khusus macana kieu. Kuari Quran teh dibaca, Quran teh ditalar, Quran teh diwiri, dihizib-hizib. Hebat, lain hebat-hebat deui atuh. Tetapi ieu inohong nu dilaluhur teh DPR maraca Quran, MPR maraca Quran, menteri maraca Quran, tapi geuninganan kadzaliman jeung permaksiatan nambah sehingga kuari dedengian urang teh antara jeung antara eta teh karna henteu diamalkeun Al-Qur'an boro-borona naon nyaritakeun jilbab bae ge di DPR teh masih sakumaha hesena pahara jasa ieu mah keur contoh Qur'an lain teu dibaca tapi teu diamalkeun kitu modelna ai di lembur mah pan dibaca henteu diamalkeun henteu parah di lembur mah berkat hayam terus ya udah sok kasinggung ya tuh kan ya Allah ya Rabb aya anu bebe jambil cenah kieu kula sebulan Ramadan 10 kali tamat ih hebat tapi kuari kula kata tangga geus teu nanya lah pan hasil maca Quran jadi kos kieu kunaon emang tuh dek ngazakat ka aing goblok ha bodem ye Ki Haji tolol Ki Haji gantung di tangkal buah ya mah dibaca ongko ta Quran 10 kali tamat teu ngazakat ka nyana marah tang bloon-bloon aja lemah itu lain di dia di itu ayolah ieu teh keur neangan cacang maksudna supaya prat lamun geus dibere cacang ya Allah ya Rabb kumaha haju Allah mere geus hese jaritakeun kanikmatan hanya bisa membicarakan ge ala kadar sebab moal aya anggeusna cacang kolbu mah dibere ku Gusti Allah kieu kitu hanya dinikmati nyahoun jelema anu bogaeun jeung henteu kos para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ieu mah urang mah ulah niat ngaji heulanan sok teuing. Niat balanja tuh komo tah mah beloon teuing. Atuh dia. Lihat tahu teh cerik kieu saya datang bae kumaha Allah bae lah.
geus bae kos kitu bae ujung-ujungna HS bae kan. Jangan ngaji lain balanja lain. Neangan cacaan. Nu hese ngaji mah neangan ilmu geus aya atuh kan loba di urang ilmu tapi geuning teu robah. Tapi neangan cacaan bakal beda. Oh, tiis. Nu tadina teu bager jadi bager, tadina teu barahan jadi barahan. Ieu mah barang ngaji bae jadi tambah pelit. Eta kan lain boga cacaang ka mangkos kitu mah ngaranna. Oh, neangan cacaan. Geus aya cacaang mah engke bakal aya cinta nu pohara ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah karim lamun geus cinta ka Kangjeng Nabi kan dibere asa deukeut jeung Kangjeng. Lamun geus dibere asa deukeut teu kudu macana naon impianana engke kadatangan ku Kangjeng atau urang nu datang amprok jeung Kangjeng. Lamun geus dibere ngimpi jeung Kangjeng impian naon bae nganaonan. Mun urang geus dibere ngimpi kapagi jeung Kangjeng Nabi ngimpi naon bae teu berarti. Sebab ngimpi jeung kekasih Allah, ngimpi kapanggih jeung kepercayaan Allah bisa dibayangkeun ku. Tah, urang mah pangimpi teh kapanggihna jeung anu cak nu di luar naon omongan sia ngajina di luar. Ye, atuh urang bae. Nasibnya na we teh mah. Ya Allah, ya Rabb. Nah, iyalah urang minta cacaing mantep Allahumma nawwir qulubana binu kama nawwartal arda binuri syamsika. Ya Allah, muga nyaangan Gusti ka hate abdi. Sakubaha Gusti nyaangan kana bumi ku cacaang panon poe. Cacaang panon poe mangan sakadar nyaangan jagat raya. Eta aya eureuna engke. Tapi cacaang kolbu mah makrifat ngaranna. Ieu lah ti dunia datang ka kubur, datang ka akhirat ka bahawa terus. Atawa urang campur jeung boga cacaang. Nah. Tinggal saja neki nunggus boga cacang teangan di lembur. Modelnya model kos kumaha anu osok. Itu siapa tuh? Kadi suudon bae kain. Geus ahli Allah nu getol maca Quran, getol baca tafsir, getol maca sholawat jeung zikir anu babacaana lillahi ta'ala. Data cacang. Masya Allah karim. Siti Fatimah sumping ka Kangjeng kan kieu bae. Ayeuna mah Gusti Rasul. Cek Kangjeng. Kunaon sih make jeung nutupan ieu? Horenganan mantes dibah ngomongkeun batu. Cak Kangjeng lamun ditembongkeun kabauan ieu teh jelema bakal bendu kabeh ka maneh Fatimah. Nyawan ku Kangjeng mantas ngomongkeun batur. Masya Allah. Aya kita yuhibbu ahadukum ayakullah ma akhihi maitan. Ngomongkeun teh sarua jeung keur nyiptakeun bangke di jero awak urang. Nu mantak batur mambut ka urang awak urang kaambeuna bangke. Boro-boro ku batur ku pamajikan ge. Kakak bau sih. Orang bangke beneran. Aya bangke asli, bangke manawi. Ya Allah, ya Rabb, sengitan awak urang. Ku cara cintakeun ka Allah, cintakeun ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ieu urang ieu modal cinta ieu daratang ka dieu teh ku cinta. Jalamun lain cinta mu urang moal cinta ka Allah. Coba hayang nyaho si kumaha Al-Qur'an. Coba hayang nyaho kumaha si fikih. Sebab pikih-pikih teh ijma ulama anu berbagai pandangan-pandangan ulama tinggal urang memilihna nu penting urang mikih. Nah kabelah dituna ke pikih teh diareueuh-eueuh ke dan batak
geus urang mah yakinkeun ka Allah, yakinkeun ka Kangjeng Rasul, yakinkeun ka kitab Allah, yakinkeun ka ijma para ulama. Teu kudu hese macaan kitab. Nyin kitab mah komo. Ya saya yakin ijma ulama hasil daripada ulama eta teh menang narjeh. Mana kaul anu panghebatna, mana dalil anu panghebatna, etalah anu dijadikeun fatwa. Enggak, saya percaya neangan di Bukhari na hese, di Muslim na hese, Sunan Abi Daud na hese, Ibnu Majah na hese, Quran na hese. Enggak, sebae urang mah percaya titik geus sakitu. Saya ngadengekeun kitu kudu di majelis. Di handapeun tanggal Ambon ge jadi bae. Ngadengekeun ilmu mah ge batur baliknya nang kitu keneh. Cakna sepi amat. Orang geus barali. Eueuh salah. Eta teh hiji kanikmatan. Mantap lamun urang keur ngaji hees anugerah panggede-gede. Lah, aing di imah hese hees dak mah. Bareng dibawa ngaji babari ke aing ngadek wiridan we. Asal ngaji hees. Anugerah. Jelema teu bisa hees. Make obat dokter ge hese bae. Bareng ngaji reup bae. Berarti kan manjuran eta kan? Ye.